Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten anu cerah ieu pribados tos dugi di Kampung Curug Neuteg, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parungponteng, Tasikmalaya. Sapertos biasa kangge ninggal kaendahan alam oge rumah nu terpencil hayu urang tinggal wargi-wargi sadayana. Saurna ieu kampung teh nyaeta kampung terujung sareng mung aya 5 bumi. Kumaha kanyamanan oge kaendahanna hayu urang tinggal sasarengan. Kanu di ditu sami keneh obat nanta dan kan ya sami tah di warung eta warung dinya kan eta teh eta yang teh di ditu terus anu eta na geuning di masjid mah eta masih mansari tenten deui ada teh paling telu di warung kalau ngalangkung ngomong kan ya apa nih kami sadayana saudara teh kami sareng pawi ditu seueur kapali tongona seueur kan ye ujungna kampung iya teh ujung kapali ditu teh bantu aya mohon teh aya datang di pali gunung mah pali itu katong seberapa mohon teh mohon atas tadi atas tapi sareng tetes sabi teh tetes tasan teh dia abdi mati alit asal ibu orang di bapak teh hayang ngaliat hari ka mana ada teh dekat walihaneun deui kali ka mana tos dia di dia ti eta ti barang lahir ai kasa di dintenan kana naon teh asup ieu we ni ka kebon itu ka sawah sawah batur guru itu temanya teh penting mah aya nya teh memang kelas sabaraha apa sih agungnya pangeranna kami sesuai nanti kemana teh kami ke kebun
ke kebon ya. Dia telepon lanjut, dia Oh, lanjut. telepon. Ya, terus Abi itu bungsu. Resep malarium. Ibu Rama Maya kan? Enggak, pas daya. Oh, saya. Saya tersuami tersebar tahun. Saya 20 tahun. Oh. Suami di sana kan? Tersuami. Sedayana ngawen. Hari anu di dia mah. Wargi sadaya mung sakitu video kapi hatur di Kampung Curug Neuteg, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.